mereka bela Panawa malahan mah katong boga kaca diri pukul ngajubluk eta banjir ku baula pantar gatot kaca wae elek wae komo sia modelan iya nu wau kawah anjing coba kurang pada we ayeuna mah dik sakula praja dik bangsa sakula bongan berajala kurang pada kiri ka mana toya ka mana kiri ka mana urang perang sabda saring gunung toya ka mana urang perang sabda saring senggan lempar jiwa ka perang anak pedak tunggal anak cacah tunggal anak cacah tantingan binatang
Cita tipung jamak senyata usapnya pilih robah wujud kaya anak jantan lurah tombol teh zaman ini ampun udah usia aduh jancok udah usia nasibmu iki asu cok malah agak mundur agak ieu urusan jisim abi hapusan uang ieu mah urusanana ieu mah jeung besan aduh iya ulun teh udang sia udang halo ayah mertua keningan aduh si ceot kacegungkeun aing si ceot cepot kok cuman tak kawas wae kasih nyai sia wae dipejakeun sia supaya moal diberi jatah sia hapunten bapak mertua hapunten ampun kakang semur ampun dari mana-mana sia nyieun ulon-ulon teh koplok kitu kalakah nyieun onar cikene Pandawa teh karek bebas cina hukuman nyamur 12 tahun ka 13 nyamur ka 13 tahun nyamur kasebutna ayeuna sia kalakah kieu we kalakuan teh naon guyuh hapunten cisim abdi aya nu mewarang kakang semur saha para Kurawa geningan ulon-ulona teh itu keneh eta keneh Kurawa keneh ya bisa sia deui make jeung hayang cisim abdi mah jelema bodoh ku duit cisim abdi lamun nyampak duit hayu wae cisim abdi mah eta sia salah teh cisim abdi mah teu nampa salah jeung bener nu penting mah duit nu penting mah duit cisim abdi boga duit salamet dunya cantang tuh teu naon geus salamet di akhirat oge nu penting mah salamet dunya pamikir sia balik ayeuna mah lamun sia balik deui nyieun ulon-ulon awas pamih deui jeung aing sia dibabat sia dibotakan wae ampun kakang semur nyangakeun sadoyo-doyo kakang semur permios sanes sono pamitan sanes bosana dia ampun permios bapak mah mun tewa heula cina hieup cina insap urang rehab jeung kitu mah abi ge mun di ditu mah mun ka sineng ge itu panjang ge teh
aya martabak we teu dibikeun ka abdi mah medit teh boga abdi teh hade atur boga bapak medit teh medit teu baik Jang wayahna hayu urang kawirata deui. Urang ubaran ku cai tirta ka Mandalu bisa mudah-mudahan robah deui wujudna tina batu jadi manusia saja.